Hiji poe aya kancil anu lapar rek ngadahar bonteng ka resepna. Tapi bontengna aya di seberang walungan. Kancil pikir jeung mangihan ide anu hade. Kancil ngagorowok, "Buaya, buaya, datang nuon ka dieu." Buaya diganggu ku kancil. "Hayang daging seger?" tanya si kancil. Buaya-buaya geus bungah menang dahar beurang. Si kancil mewarang buaya ngajajar tuluy luncat kana tonggong buaya ka seberang walungan. Si kancil ngahatur nuhun sarta menta hampura. Buaya-buaya keuheul jeung si kancil bisa ngadahar bonteng ka resepna.